Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang nepangkeun wasta pun Anissa Hairunisa, guru bahasa Sunda di SMP Negeri Ji Leles. Tah, dina lawungan ayeuna teh mangrupikeun lawungan kahiji mata pelajaran bahasa Sunda. Murang kali sadayana buah kelas 7 sareng kelas 8. Dina lawungan ayeuna baris dipedar ngeunaan cara belajar bahasa Sunda sareng ibu. Aya aturanana nu kahiji, nyarios sareng ibu mah kedah nganggo bahasa Sunda. Bade dina WA, bade pendak langsung, atanapi bade komunikasi dina telepon. Tah sadayana kedah nganggo bahasa Sunda. Anu kadua, upami misalna aya nu teu tiasa nganggo bahasa Sunda, saenggalna WA ibu nya. Tah, anu katilu, ibu miharep anu dipenteun utama teh nu kahiji keaktifan, anu kadua sikepna, anu katilu disiplin nya tepat waktu dina ngempelkeun tugas teh ulah diengke-engke. Anu ngempelkeun tugas mingguan ayeuna sareng anu tugas ngempelkeun mingguan payun atanapi dinten salajengna bakal benten nilainya anu sareng anu tepat waktu. Tah, kitu nya. Dina lawungan ayeuna mah anu baris dipedar teh ngawitan urang wawanohan heula. Naon ari wawanohan teh? Wawanohannya eta perkenalan upami bahasa Indonesia nama. Tah, pasti kelas 8 mah sapali aya nu tos wanohnya, aya nu tos tepang di kelas. Mun kelas 7 mah ieu nembean urang wanohkeun heula. Cara wawanohan bahasa Sunda teh kumaha? Urang biasa kan wawanohan teh nganggo bahasa Indonesia. Perkenalkan nama saya, alamat, tempat tanggal lahir. Tah, coba aya nama urang ku bahasa Sundanya. Dicontohan heula ku ibu. Anu kahiji, nepangkeun wasta pun Anissa Hairunisa. Janten nganggo wasta sanes naminya wasta pun Anissa Hairunisa. Padumukan simkuring, padumukan teh sami sareng alamat. Padumukan simkuring di Gria Pamoyanan 2 Blok K nomor 14. Tah, kalanganan simkuring, kalanganan teh hobi. Kalanganan simkuring nyaeta masak misalnya nya contohna. Terus tempat pinggumelar, tempat pinggumelar teh tanggal lahir. Tempat pinggumelar Garut 8 Maret tahun 1883. Tah, kitunya ku ibu terus dicontohan. Oke. Upami tos rengse ningal video ibu, mangga dina buku catatan seratkeun biodata hidup nganggo bahasa Sunda. Formatna sami sareng ibu nembe. Engke ku ibu di terakhir ku ibu dicantumkeun format anu leresna nya. Tah, upami tos rengse biodata eta lajeng ku hidup engke kintunkeun kana WA ibu. Tah kitunya eta materi anu kahiji. Materi anu kadua ngeunaan undak usuk basa. Kumargi sareng ibu mah kedah nganggo bahasa Sunda, bade nga-WA, bade tepang langsung oge kedah nganggo bahasa Sunda. Tah urang diajar heula undak usuk basa. Naon atunya undak usuk basa teh? Tah, undak usuk basa teh nya eta tingkatan bahasa Sunda anu hidup tiasa dianggo. Tah, tingkatanna teh tilu. Aya anu bahasa lemes, aya bahasa loma, aya bahasa kasar. Bahasa lemes oge dibagi dua deui, aya bahasa lemes kadirinya lira, aya bahasa lemes kanggo kabatur. Tah, ayeuna eta bahasa lemes, bahasa loma sareng bahasa kasar teh ayeuna urang pedar. Bahasa lemes dianggo pikeun ka saluhureun. Tapi teu ka saluhureun we, bahasa lemes mah tiasa kanggo ka saha wae kumargi eta mah bahasa sopan santun nya. Tah, contohna bapak nuju tuang naon? Tah, upami ka bapak nya narosna ka bapak. Upami ka dirinya lira, abdi nuju neda. Tah, kitunya benten tapi sami aktivitas nama barang emam disebutna kitu. Eta kanggo bahasa lemes. Anu kadua bahasa loma. Bahasa loma mah dianggona kanggo kababaturan, bahasa pergaulan mun urang mah nya. Tapi bahasa loma teh bahasa ilmiahna bahasa Sunda. Lamun misalna ayeuna ibu nyariosna rada kasar lah si ibu teh cenah bet kasar, sanes kasar tapi nganggo bahasa loma, nganggo bahasa ilmiahna bahasa Sunda. Contohna, keur naon? Rek ka mana eta? Tah eta
eta bahasa loma henteu nuju naon teu nuju di mana tah kitunya eta bahasa loma, bahasa pergaulan, bahasa karerencangan. Anu katilu bahasa kasar, tah ieu mah dipahing pisan dianggo ka jalmi nya komo di kelas komo pendak sareng ibu teu kenging nganggo bahasa kasar nya leungitkeun kamus bahasa kasar dina cariosan sadidinten ka jalmi. Tah ieu mah bahasa kasar mah mung dianggo ka sato. Tah contohna hayam teh keur nyatu, tah eta bahasa kasar teu kenging dianggo ka jalmi nya urang sok seueur geuning dianggo ka jalmi. Contohna anjing ka dieu eta teh ka jalmi eta mah teu kenging nya nilai sikep bahasa Sundana bakal dikirangan. Tah eta anu kadua kumargi dinten ayeuna mah wawanohan heula sareng ngenalkeun undak usuk bahasa Sunda atuh pancena oge ngeunaan undak usuk bahasa Sunda. Tah ku ibu engke dipasihan contoh kecap ku hidup pilarian bahasa lemes kasorangan bahasa lemes ka baturna. Tah engke ku ambel janten kalimah nya di bumi teras upami tos rengse fotokeun teras kintunkeun ka WA ibu kade hilap eusian daftar hadirna tiasa ngalangkungan komentar dina YouTube atanapi link Google Form anu di share ku ibu dina grup WA kitu nya. Mugia ieu materi teh tiasa mangpaat kanggo hideep oge kanggo ibu. Mangga ayeuna tutup wae ku angsan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin diantos tugasna nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.